Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasiangnakeun dina dinten Jumaah ayeuna muga urang aya dina kasinugerahaan aya dina kabarokahan teu kirang sapapaosna amin. Para wargi sadayana aya pepatah karuhun Sunda anu nyaurkeun kieu. Kajen teuing panas tonggong asal tiis beteung. Ta ieu teh atikan ti karuhun urang yen urang Sunda teh kudu motekar. Kajen teuing gawe capek asal kabutuhan kacumponan. Ta ieu pisan nu jadi hiji pelajaran ka urang sadayana dina raraga urang ngisi kahirupan nyumponan pangabutuh naon wae rupa anu memang ku urang diperyogikeun. Urang hirup ulah humandeuar, ulah loba nangkep tuur, ulah loba nangkep harigu, artina hirup teh kudu motekar, kudu loba kaparigelan ngarah urang henteu kabobodo dina sagala rupana. Sabab naon nu pahal nu aya di alam dunya ieu teh cawiseun urang sadayana pikeun dikotektak, dimanfaatkeun di ala hasilna, di ala buahna. Sabab lamun urang cicingeun, lamun urang teu motekar, kadituna urang bakal loba lamunan. Tekar urang moal loba hasil, lumatak urang kudu motekar, kudu macakal, kudu bisa ngamanfaatkeun naon anu aya di